Dek, kamari di daguan kayak mau like kawin teh. Ayahna doyok di teka boro. Kana kena kawin mah di teka boro teh biasa besok unggil ulin gape ge. Aing mah. Dek, ieu wayah nanya. Nuhun Pak Doyok. Siap, Dek. Siap. Ya. Wayahna ulah dipepeje. Neng, abi mah curiga di Wadoyok. Amplopna tong tingali. Dek, wayahna ente boga hutang ka urang. Kopoe eta nu 100 jadi lunas. Emang boga hutang gitu? Nah, bareto urut ladang ayam. Anjing Wadoyok make amplop make maher hutang. Kop sia teh akan tas ade ku aing. Dikena kadokeun ku aing. Goblok teh ladang hayam 100.000 teh bayar ka aing. Neng, bade ka mana, Neng? Mau ke apotek, mau beli obat, tapi ojeknya nggak ada. Udah sama aku aja mau ke apotek mah. Dag. Daguan di desa kedeung. Hah? Wah, sandingan. Sakedeung. Dah. Oh, lungsur udah. Hah? Lungsur. Heeh. Anjing tadi lungsur gitu. Yuk. Dek, kalau mau ke apotek mah mending keneh tungguan di dieu tah pan ieu rencangan ieu ya. Masa? Iya, tungguin aja di sini. Yuk. Itu kemana? Ah, yang ditaringgalkeun. ayo. Turun dia. Abang. Dan cicing yang lu. Asal akan hayang ribut aja teh. Ini balagu tadi lain. Mau ka bogo aing anjing teri lapisan. Macam-macam emang ka aing. Mana balada lain? Dah. Emang lu tadi teh ke mana gitu? Ek meuli obat. Ngan non sababna aing teu diajak gitu ye. Asa teungeunah ye aing. Tungguan wae ye. Nah, sia teh kakak ditanya teh ngajak buat ka aing. Ya, Is, aing mah teu salah-salah teuing anjing. lain mang dia. Dirinya balada lain. Sia leutik-leutik deui. Dar nya aing. Wes, jangan panggil aku anak kecil paman. Oh, jadi sia wani ka aing, ha? Lain. Goblok teh Wadoyok nyiksa ka aing kemana ye euy nu ngaliwat nu apes-apes acan nu balik aing. Kemana mana San? Ek meuli sebelah ka Cil. Antarkeun lah aing ditinggalkeun ku bapak maneh ya, teu bisa balik. Antarkeun lah aing sakedeung. Ai bapak aingna ka mana gitu? Bapak sianyo ke mana ngabobodo ka aing, nyoba teh pamilikeun soto, ayeuna kalau mau awewe ditinggalkeun aing di dieu. Antarkeun aing buru ya. Ulah Cil. Ulah mau maneh ieu motor RQ masuk ngabret, bisi ber. Paduli teuing aing hiber mah, paling nepi ka bulan atuh ka ditu. Amun nepi ka bulan sek naon? Enggalan alien. Ek ternak supa aing di ditu lah di bulan guat. Antarkeun ya buru. Ya betul. Sok nih. Diaduk lah. Sok. Aya aing nepi ka bulan ge. Gaskeun lah. Ternak supa di ditu. Sing bener atuh sia teh mah motor teh bisa henteu. Pan RQ mah ngabret Cil. Geus sok lah bro. Hai ku aing lah. Geus sok atuh. Sok panyelahkeun lah. Ye. Ku aing mah apungkeun kieu lah. Gas Cil. Acil bawa duit tak? Enggak, Mang. Melihat cuci ya? Lah, Mana dia? rokok super aja bungkus. Bos. Ulah tuli ulin. Siap. Korek nama nih Cil. Oh. Anjir, si Faisal euy. Aing boga hutang teh kurut hayam. Lah, baelah sugan we pohoeun atuh. Anjir, kebenaran ya si kancil ka dia ya. Bogaan hutang urut hayam ka aing. Ku aing ditewak sia teh kancil, icuk cole wae. Ka mana? Rek meuli rokok sah. Meuli rokok sia teh. Ka aing teu bayar-bayar urut hayam. Bayar heula.
Aduh, hampura asal can aya kayak geus aya mah dibayar ieu ku urang ge. Wah, sia mah. Isuk cole. Kadieun ulah eta ulah ka meuli rokok. Wayahna asal kayak geus aya mah dibikeun ieu. Wayahna nya ieu mah meuli rokok. Belah kadieun. Weh, Ulah ka meuli rokok kadieun. Ulah bisa nyarekan apa maneh? Lain aing nu dicarekan, maneh nu dicarekan ku Bapak aing. Gas lunasnya. Bayar atuh geura aing boga hutang teh. Aing kumaha nya ieu Mang Doyok nyarekan ieu mah ka aing. Masih kancil kehet teh meuli rokok teh lila-lila teuing aing mah teu ngarti atuh aing hayang udud aduh. Nah, kenaon, Pak? Keur ngadaguan si kancil ku aing kita meuli udud hayang udud nah lila-lila teuing teu papanggih mana dihareup. Aya apa diharap? Kabeneran we panggih jeung urang. Urang di ieu we langsung dibawa duitna geuning. Da harita radang hayam pan kurang kena 50, Pak. Kurang teh dibawa we dipaksa. Aduh, sia mana dicocokot kan? Eta mah duit aing kita meuli rokok. Si kancilna di mana ayeuna? Nah, isugan teh dititah ku Bapak. Si kancil mah aya dihareup. Cih, sia mah eta mah duit bapak nam si kancilna. Iya, Sia mah dicarekan si kancilna. Sia. Nanya, Pak. Di mana Faisal tadi? Tadi mah di dieu yeuh. Sia mah teu karunya-runyaeun si kancil karunya teu usaha, sia mah teu boga duit. Cih, kapan urang ditagih-tagih we isuk deui. Ka mana tadi di mana? Tadi mah di dieu. Apa karep, Pak? Aduh, aing kumaha ieu ka Mang Doyok. Pasti ngamuk ka aing titah meuli rokok duit aku si Isal dibawa. Alah, serah Mang Doyok jeung si Isal ka dieu. Nu nyuput ieu mah. Lama aja, Pak. Kagak naon si Acil? Mang hampura Mang duit aku si Isal. Geus Acil hiap-hiap adi ka duitna. Geus ku aing ke dibayar utang mah ieu meuli rokok. Oke, siap atuh bos, gitu mah. Berangkat. Acil. Kamu bikin rokok juk? Mana? Ka warung. Konan ieu. Rokok super we juk. Tapi buruhan. Buruhan. Kayak ku aing diberian 5.000. Ah, bung 5.000 mah aing mah ajarkeun motor we. Ajarkeun motor. Anjir, hayang diajar motor, Cil. Ajarkeun kan biasa. Heeh, Jug. Duitna berean atuh. Duitna apa, Pak? Ih, siogan aing teh boga sia teh nitah meuli udud teh. Pan aya pada aya Bapak. Teu boga duit. Bapak deui, ieu mah. Sok lah tuh, Pak. Kan geus usaha mah digantian sabaraha kitu rokok. Ada yang ke ajarkeun motornya? Heeh. Wang ke ajarkeun nyawa ya. Adi di lapisan meuli udud teh mah. Itu kan tuh. Ya, wah. Lompat. Aya ge Samsuda. Heeh, naon wae. Ya pulang nih. Ya betul. Diajar ayeuna. Heeh. Dari bisa. Oh iya. Dari balap aing jeung Valentino Rossi. Anjing. Anjing malam sih anjing jadi goblok jeung Valentino Rossi. Di tang-tang abeh lah. Oh, anjing yang ditantang kabeh terus si goblok. Ayo tuh. Sok, Ajarkeun aing ka dentong di jauhannya. sopan. Kurang ge di tukang ieu. Ketik guru bag aing mun di jauhan masang. Sok hirupan ada salah. Heeh. Lain sok atuh salah. Atuh salah kumaha Sal ieu set nepi. Salah. Nah kumaha atuh ieu mah balap jeung Valentino Rossi teh. Heeh, sok deui yang teh bisa aing. Balap bisa oke. Sok asukeun gigina. Sok geus asup gigi, gas. Asukeun heula gigina asukeun. Gigina asukeun heula. Gas. Gigina asukeun heula gigina. Gas satu kancil gas. Aku mah ayeuna teh gigina asukeun. Asukeun gigina cil. Gas wala launan. Asukeun gigina. Gas. Lain gigi huntu kayak gigi motor tertincak. Tincak ieu gigi ieu. Kena pisau. Ieu tenepi gua. Oh, tenepi. Aku mah atuh mah diajar motor teh. Geus Bang. Ba tulus aing lah. Nah mau tulus kumaha cil? Moal lah, geus sukan deui ka aing geus jangkung sampai ka tepi.